Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng, Mang Jaya sapara kanca badenraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Rusiah Curug Cikidang. Ye dongeng para mitra karangan Kileuksa teu karaos, ayeuna nincak bagian ka-28. Atuh Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun nuhun, mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Gitu para mitra namina dongeng teh atuh di hade-hade sangkan sae, di alus-alus sangkan payus, di reka-reka malar siga gitu. Gawe babarengan antawis tukang dongeng sareng anu ngarang. Mang Jaya ngaros bingah para mitra bingah amarwata suta bingah kagiri-giri kumargi seueur ayeuna para mitra tukang dongeng. Mali aya oge tukang dongeng ngahajar depangan Mang Jaya. Naros kumaha-kumahana Kumang Jaya dijelaskeun para mitra atuh tata carana mah cenah para mitra ngadongeng teh kitu da teu aya sakolana para warina eta mah para mitra kumaha imajinasi urang we kitu kumaha para mitra pinter-pinterna ngalamun tukang dongeng loba ngalamun para mitra ngalamun para wargi ngalamun kitu teh carita teh kitu teh kieu carita teh mode ayeuna Rusia Curug Cikidang ge sami para mitra Kileuksa nu ngarangna Mang Jaya bari macana bari ngalamun di para mitra ngalamun tokohna kudu kieu kitu di antawisna mangga dongeng urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca badenraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung Rusiah Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ka-28 para mitranya. Mangga urang sami-sami bandungan we hanca dongengna. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun terutami ka sugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan acara ieu. Mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Para mitra masih keneh ngulibak di dinya keneh bae dina urusan neangan anak. Nyatana nyinining nudugi kadanget ayeuna tacan mulang-mulang kalemurna ceuk beja mah cenah kasarung ka tempatna siluman kitu. Mangga urang teraskeun hanca dongengna etang-etang hiburan bae. Mang Jaya ti studio ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, sanggeus rengse barang dahar, ading amitan heula ka mangkurip, tuluy balik rek sare jeung ganti baju. Kitu deui Bah Jilun jeung Pak RT barali ka imahna, kalayan janji pasosorere kumpul di imah mangkurip. Atungan kariduaan we di imah teh mangkurip jeung Bioon, anu ngaharuleng mikiran anakna, bet keung geus ditinggalkeun kudu tiluan teh, asa taya batur pikeun pakukumaha. Tapi bubuhan kolot teu katutuluyan ngalamun sabab moal aya gunana moal aya mangfaatna. Mangkurip jeung Bioon sadar kana papasten tuluy duanana parindah diuk ka tengah imah. Lila-lila mangkurip sare heula sabab ngarasa tuluh jeung lungse pisan. Ari Bioon mah teu sare manehna beberes di pawon jeung ngumbahan parabot. Sarta teu poho nyadiakeun bakal keur babaeu nyaba. Bisi teu manggih barang dahar jiga peuting tadi. Kaayaan lemur Cibonteng beuki lila beuki burit. Panon poe geus lingsir ngulon malah lila-lila maan telepisan kana pucuk gunung. Cigarek mubus kana sela-sela daunan. Ari manuk-manuk geus recet di sarada tongeret meuni baleger patemalan. Urang lemur geus araya di imahna masing-masing. Nu ti sawah jeung ti kebon geus daratang barudak arulin di buruan sakumaha biasana. Malah kolot ge loba nu pating rariung dina golodog. Bari ngobrol ke nyinining nucan kanyahoan nasibna. Kocapkeun di imah mangkurip samemeh panon poe surup teh geus loba jalma. Horeng Bah Jilun jang ading katut Pak RT. Geus daratang sarta saged meunang dangdan. Geus pada janji pasini pasang subaya red init babarengan. Malah mangkurip geus dangdan manehna geus hayang geura init nyusul anakna. Harita ngariung ditepas bari ngadagoan sora gamelan. Kumaha teh saterusna Pak RT na bade ngantosan sora gamelan atawa apa kumaha teh? Asa teu puguh ngariung we di dieu mah. Ading mimiti nyarita.
kawas nuges teu sabar hayang geura init deui. Ih nya teu langkung mangga wereng daguan di sisi lemur mah. Tapi di mana tempat nu hade? Eta mah kumaha rempugna we lah. Da kuring mah can ngalaman can kungsi uling ka ditu. Jawab Pak RT bari ngareret ka Bahjilun nu keur ngelepus udun. Ada kudu rusuh. Daguan we di dieu ngadah tenang. Da sora gamelan ge kadenge di dieu teh moal kudu diintip kudu jauh. Keun we tatan-tatan di dieu ulah kita salupadeun bari naoge. Jawab Bahjilun bari tetep kalem. Tapi itu geuning jang kumaha satuju? Pak RT melong ka Ading. Setuju we dari tadi nama ngarah gampang atuh. Nungguan di jalan cagak teh tidinya mah sok leuwih nengang sora gamelan teh. Jadi deukeut ka Cikidang. Tapi ari sadayana rempug di dieu mah nya teu naon-naon da sami we nungguan mah. Ngan kuring aya usul kumaha mun urang cirian we sakur jalan nu kaliwatan ku urang. Kudu dibabad tangkalna ngarah aya tapak keur nyusul dina waktu sejen. Jadi ku jalan kitu mah bakal kanyahoan. Nah ka mana tujuan urang teh? Da geuning ari kitu wae mah kuring teh teu bisa nyaho ka tempat nu geus dililiwatan ku sorangan ge. Nyaho-nyaho geus aya di sisi leuweung Cikidang we. Pan teu puguh ka mana jalan eta kitu? Ading usul. Pak RT meningah ulang tuluy ngareret ka Bahjilun. Nu geus aya pangalaman, Bahjilun surti kana maksud omongan Ading. Tapi teu satuju ari kudu mabad tatangkalan mah sabab sarua jeung ngaruksa. Kieu Dading. Nu dimaksud ku maneh teh bener euy. Pikeun tanah lamun urang rek balik deui atawa hayang nyaho kana jalan. Tapi nyieun tanah ulah ku jalan waran kai euy sabab eta mah sarua jeung ngaruksak. Kuduna ge kai teh dipelak, dipiara sing hade. Sangkan leuweung tetep hade. Sarta kakayon kuat jeung rempeg. Lamun urang nuaran kai sawenang-wenang, sarua we jeung teu nyaah kana diri pribadi. Sabab ngaruksak alam teh sarua jeung nyangsara diri pribadi. Lamun tatangkalan teu dipikanya bakal malik ceuceup ka urang. Males pati ku jalan jadina bencana alam kitu. Contohna wae banjir. Bahaya kurang cai nu akibatna ngantai patumu-tumu. Sabab tina balukar leuweung gunul nu jadi rupa-rupa akibatna teh. Usum halodo bakal kakurangan cai. Usum hujan bakal ngijih babanjiran. Nu matak hiji dinya jalan pikeun nyegah nu kitu. Kudu rajin miara tatangkalan euy. Leuweung nu geus aya di urang piara. Lu urang piara sahade-hadena ku sararea. Ulah diruksak bisi. Naon teh ngaruksak ka urang? Kuduna ge dipikanya ngarah malik deudeuh ka urang. Sarua we da alam ge boga rasa rumasa atuh euy. Nu ngeunahna manusa mun urang daek miara. Tah kulantaran kitu. Abah mah usul. Sangkan eta usul teh ulah dijalankeun. Perkara nyieun tanah mah alus euy. Ngan ulah ku jalan nuaran tatangkalan. Neangan cara sejen we. Sabab bari teh ge aya anu kitu teh. Nyata kimanta teh anu kungsi ditipu ku siluman. Anjeunna mana na anjalan teh teu ngaruksak tatangkalan tapi ngawurkeun jagong bari leumpang. Panisukna teh kasusud kalayan gampang tah kitu ding. Ceuk Bahjilun tatagna keur nyaritana. Pak RT seuri bari unggut-unggutan panuju pisan kana omongan Bahjilun. Sabab para mitra akur jeung anjuran pamarentah sangkan sakumna warga sing rajin miara tatangkalan, miara jeung ngajaga lingkunganana pikeun katengtreman balarea. Tah bener bah najan saeutik ge ulah nuar tangkal kai komo mun taya gunana pisan mah. Eta salah gede. Kajaba lamun geus meunang nimang-nimang untung rugina. Atawa nu perlu pisan, nya teu naon-naon dituar oge. Tapi kudu dibarengan ku melak nu anyar. Melak teh kudu leuwih loba batan nuar. Sabab nu ku naon teh, nu kudu hejo teh ngan ku nu loba tatangkalan. Lain ngan di leuweung bae atuh. Di pakampungan oge atawa di tegalan kudu dipelakan ku tatangkalan teh. Malah lemur ge ulah dikapolos teuing. Sisi lemur pelakan ku tatangkalan. Nu sakira bakal manfaat hejokeun alam jeung lingkunganana dari sehat jeung tumanina mah keur urang-urang keneh apan kitu jang Ading. Pak RT namahan katerangan ti Bahjilun. Ading rada kapeupeuh padahal maksud manehna teh lain kudu mabad tangkal kai gelede, cukup ku mabad jujukutan bae atawa tangkal bala kacida nu ngaroyom di sisi jalan. Atawa tangkal kirinyuh jeung sajabana sabetan bari ngaliwat keur ciri. Ieu perkawis miara alam jeung lingkungan mah duka hartos bah.
Kitu deui katerangan ti Pak RT nuhun katampi sarta kartos. Insyaallah abdi ge moal gagabah dina ngabinasa tangkal kaima. Malah rek ngeureuyeuh we melak di tanah kosong. Tapi nu dimaksud ku kuring mah dina hal nyieun ciri, lain kedah mabad tangkal kai nu gede lain, cekap ku nyabetan kirinyo we atawa kaso jeung balakacida. Nu kasorang bari ngaliwat. Tah ku jalan kitu bakal kanyahoan. Nah ka mana urang lunta teh? Ngarah babari Maluruh dina waktu nu sejen. Contona isukan gitu, isukna deui. Da ceuk pamikir kuring mah moal naon-naon ari mabad kirinyo atawa balakacida mah. Dan kitu mah teu mata karuksak di babad ge. Malah leuwih alus sirungna, cek ading rada ngalawan. Bari jeung ngaku kana kasalahanana. Narima kana pepeling. Ieuh kahardi atuh. Ngane tadi namahan pagaweannya mah tak capek dina ngalampahkeunana euy. Ayeuna mah ganti ku jalan sejen kumamun mawa huut awadag atawa lebu. Atawa naon we sakira awet moal babari leungit. Tuluy awurkeun bari ngaliwat. Ngarat aya tandana. Bah Jilun usul puguh sararea satuju eta nu panghadena mah teu kudu ngaruksak kakayon anu aya di leuweung. Halus bah halus. Halus pisan tanu kitu mah beres. Pek we mawa huut badag. Da moal babari beak, mawa sing cukup. Panrobaan rek ini teh lain. Pak RT satuju ading ungut-ungutan. Manehna ge ngarti jeung satuju pisan. Tah kitu atuh. Jung neangan ayeuna jeung mumpung beurang. Bah Jilun marentah ka ading paroman bear marahmai. Liang irung nerebeh asa menang pokrol sabab usulna kapake ku Pak RT. Ading eleh deet keur mah eukeur eleh padu. Katurug-turug manehna kasebut nu pangorana. Kapaksa init neangan huut badag nu sejen mah ngariung keneh di dinya bari ngobrol. Nungguan sariak layung susuganan kadenge deui sora gamelan. Bareng jeung hibarna cahaya layung di kulon ading geus datang deui bari mawa huut badag sakarung leutik. Gubrag ditunda dina golodo geus kitu mah tuluy nangtung di buruan. Malong kabeh kidul. Ciga nu hayang sidik kana kaayaan di lebah curug Cikidang. Manuk recet di sarada tonggeret reang di sisi lembur ari barudak rame arulin di buruan. Dina kaayaan kitu kadenge sora gamelan meuli halimpu. Reg barudak teh areureun kolot-kolot pahibut ngageroan budak. Sieun aya siluman nu marakayangan ka pilemuran. Ari Bah Jilun jeung baladna curing hak sabab nu didaguan teh bener-bener aya. Sora gamelan kadenge meninong toreng kawas nu ngahajanang tang manusa urang dinya. Hah? Geus aya deui we sora gamelan teh nya. Kumaha bilampaheun urang narek langsung indit atawa kumaha? Geus waktuna ayeuna mah ye. Ceuk Bah Jilun bari singkil. Jerut turun kaburuan dituturkeun ku Mangkurip katut Pak RT jeung Bi Oon sarere hayang yakin kana sora gamelan teh. Pak RT harita nyarita, ayeuna urang langsung ini teh lah, ka mana jalan sok? Ceuk Pak RT jiga geus teu sabar hayang geura miang ka nagara siluman. Nya bah, yu ayeuna urang init bah, tah bawa huut badag, ari kuring rek moal koja nu diisi kadaharan. Mangkurip bari ngarawel koja nu ngabadug, nu gabagug dina palupuh, ari ading mawa huut badag teh. Nah mah tuh da geus puguh ayeuna mah. Teu aya daguaneun pokona mah. Ceuk Bah Jilun bari ngamimitian leumpang pangheulana. Geus kitu tuluy dituturkeun ku Pak RT, ading jeung Mangkurip amitan heula ka Bi Oon, tungtungna bring opatan init ngajugjug ka beulah kidul. Rek nyusul nyinining ka alam siluman, hudag sora gamelan nu teu weleh disarada. Bareng jeung bijilna lalai nu opatan terpi ka hiji tempat nu teu jauh ti lembur. Ti dinya ngamimitian ngaburkeun huut badag teh ngahajakeun ngarah tanda puguh. Punten, ngahajakeun tanda ngarah puguh. Nu ngawurkeun ading dituturkeun ku nu tiluan beuki lila beuki ka kidul. Jalan nu diliwatan beuki nanyak ari sora gamelan beuki atra tetela. Malah Pak RT gawena cileugeg hayang sidik ka tempat nu nangap wayang. Tapi can aya nu katempo dan nu disorang ge jalan biasa, can aya parobahan naon-naon. Akhirna nu opatan tepi ka jalan cagak reg sarerea eureun. Ading rada ngahegak capeun lantaran leumpangna bari ngawur-ngawur huut badag. Tapi ading teu aral subaha, sabab geus jadi kawajiban manehna malah mah ngarasa bunga sabab kitu pisan kahayangna. Rek dicoba dipapai isukan naha ka mana ngaliwatna, kabeh hayang sirik jeung yakin.
Kamana terusna ieu teh mangkaning beuki poek ye. Sora gamelan beuki jelas, meuni halimpu kitunya. Malah kadenge sora sinena ta, cek Pak RT bari mencrong ka tempat datangna sora. Tapi can bisa nangtukeun duka di mana ayana, malah mangkurip jeung ading ge geus ngalaman kadinya teu bisa nuduhkeun. Nya ayeuna mah urang jugjug we sing deukeut. Nah di mana atuh teh? Ngan yakin jika di Curug Cikidang, geuning awor jeung sora cai curug. Jawab Bah Jilun bari mencrong kapal Bah Curug. Manehna geus naksir kadinya. Dabongan geus 2 kali manggih bukti nu kapayahan teh aya di daerah eta teu jauh ti Curug Cikidang. Naam atuh ulah lila teuing eureuna bisi puluh poek. Kumamun mawa obor atuh lah da paroek geuning ye. Pak RT rarat-reret kagigir sedengkeun kaayaan beuki reup-reupan. Malah kanu jauh ge geus teu awas ngan ukur bisa nempo kanu deukeut kitu ge remeng-remeng. Ulah mawa obor sabab tempat gamelan teh moal kasusul. Ayeuna mah hayu maju deui we, keun lah. Kuring ti heula leumpangna wayahna ngurubut kanu bala. Sabab kieu kaayaanana mangkurip maju ti heula dituturkeun ku Bah Jilun jeung Pak RT. Ading paneuri ayeuna manehna tuluy-tuluyan ngawurkeun huut badag. Sangkan bisa jadi tanah isukan ali beurang. Kaayaan beuki poek para mitra langit meredong taya bentang nu nyaangan. Hawa kacida tiisna langit cedeum jiga nu milu sungkawa. Ari nu opatan mah tuluy kukurusukan di nu bala, motong jalan dahayang tere. Ngajugjug sora gamelan tea. Beuki lila beuki tarik sorana asa leuwih deukeut jeung leuwih jelas. Akhirna nu opatan ngarasa linglung teu puguh rasa. Pipikiran kumalayang ngalayang ka langit leumpang asa teu napak. Tapi kituna teh teu lila da akhirna mah teteg deui sakumaha biasana ngan tetempoan jadi robah. Rarasaan leumpang di jalan gede di koral, kenca katuhu loba tatangkalan meuni rajeg sakapeung aya imah. Ari ieu lemur naon geus tepi ka mana urang teh? Pak RT bakat ku panasaran. Gawena rarat-reret bae nempoan kaayaan di dinya tapi keukeuh henteu apa da can wawuh ka lemur eta. Ngan ading teh samar asa geus mineng kadinya da puguh geus 3 kali jeung ayeuna. Tong ngeuruh Pak sabios da moal naon-naon. Ayeuna mah lajengkeun we ka payun urang ngajugjug nu nangap wayang. Keun da huut mah teras-terasan diawurkeun ku abdi. Ngadah puguh lacakna ceuk ading bari tetep ngawurkeun huut badag. Ngan ayeuna mah beuki saeutik geus beak 3 parapat karung tapi pasti cukup nepi ka nu dijugjug. Leres Pak RT sawios ulah seueur saur. Naon-naon nu kapanggih catet we dina mana. Sanggan isukan bisa disawalakeun. Ayeuna mah kapaksa kudu narima we kana naon-naon nu kapanggih. Eta nu kapanggih kabeh dicatet minangka kode kitu tah. Urang tarima we kalayan sabar. Bah Jilun ngaharewos sarta hatena rada keung bulu punduk pating puriding. Tapi aneh ngadenge gamelan kalah kabeuki katarik geus hayang buru-buru anyog. Nya teu naon-naon atuh hayu tah urang buru-buru sing gancang. Ngarah tereh tepi kanu dijugjug. Alah. Geus pokona malah sora gamelan beuki deukeut we sigana teh sugan we kapanggih ku urang sarerea. Geus kitu mah jep jarempe opatan taya nu nyarita, tapi tenget ngabandungan tempat nu kaliwatan. Pak RT jeung Bah Jilun gawena rarat-reret ka kenca jeung katuhu ari mangkurip jongjo neuteub ka hareup. Sedengkeun ading ngawur-ngawur huut badag kalayan api. Opat jalma laleumpang bari teu weleh nalingakeun kaayaan di dinya. Lantaran aneh jeung asa teu wawuh. Tapi teu aya nu cacarita jarongjon we leumpang mapai jalan ngajugjug kanu keur nangap wayang. Gancangna carita nu opatan anyog ka tempat nu keur tatanggapan teh. Pak RT colohok bengong gawena noelan ka Bah Jilun. Bari tuluy tanyak tunyuk heran ku kaayaan di dinya. Bah Jilun ge ngarti ngan manehna mah henteu ngarasa aneh. Da geus kungsi kadinya. Malah lamun diteges-teges mah beuki yakin bae yen manehna teh kungsi kadinya basa mimiti teh. Para mitra kaum dangu, ading geus beak ngawurkeun huutna, aya saeutik deui tuluy diawurkeun di dinya. Karung dialungkeun ka kebon sampe, tapi aneh jalma-jalma nu lalajo di dinya taya nu malire. Kawas nu hare-hare bae ari Bah Jilun ngajak eureun ka baturna, reg di dinya ngarandeg tuluy silih pelong. Rek kumaha pilampaheun urang ayeuna? Ka mana neangan nyinining teh kuduna? Nya di dieu nu dituju ku urang? Pak RT nanya ngaharewos.
kawas nusieun kadenge ku batur padahal kabeh ge urang dinya mah hare-hare. Urang langsung ka hareupeun panggung we Pak RT. Susuganan di dinya aya nyinining, sabab tujuan urang teh lain rek lalajo wayang, rek maluruh nyinining. Ngan kade ulah papisah bising teu patepung deui. Leuwih hade babarengan mun perlu silih cekeleungeun. Tak kitu alusna mah. Sabab kasalamatan kudu dipikiran ku urang. Cek Bah Jilun mere papatah sarerea satuju. Nam atuh urang kahareup ayeuna mah meungpeung salse. Ulah miceunnan waktu teu puguh bising kaburu anggesan manten wayangna. Teh mal mangkurip bari nunyuk ka hareup. Ngan hatena aneh manehna teh geus sapeuting jeput aya di dinya tapi wayang can bubaran. Tetela waktu teh beda pisan jeung di alam manusia di dinya mah jiga panjang pisan. Oh hayu aduh kade ulah papisah. Bah Jilun lempang ti heula palon melong ka palebah panggung hayang sidih kana wayang sugan sarua jeung nukung sidih lalajoan ku manehna. Tapi hanya ka teu katempo sabab aya keneh di tukang kahalangan ku nu lalajo nu sakitu kadalna. Opatan pating keteyep ngadeuketan panggung. Sakapeung ngareneg disabab kahalangan ku jalma sejen. Nu dagang raong nawarkeun dagangan sinen ngelak meuni beger. Ngan geus kadenge lagu cangkurileung. Siga nu geus tereh bubaran lalakon wayang tereh tamat nu lalajo kalah kabeuki noyek asa leuwih loba batan kamari kitu ceuk rarasaan ading jeung mangkurip. Da ieu mah ngaliwat ge hese rek ngaliwatan meuni seseleke. Tapi najan bari jeung kitu bakat ku dileukeunan mah opatan teh anjog ka hareupeun panggung. Reg sarerea eureun marlong kana wayang nu keur ngalalakon. Pak RT colohok bengong kaget nempo panggung wayang nu sakitu agrengna. Lampu ngemprai caang nayaga jeung sinen garinding mata kabita. Nu lalajo loloba-loba kabina-bina meuni noyek lir sireum. Nu katempongan sirahna wungkul kacaangan ku lampu ti panggung. Waduh, tohaga geuningnya paingan sora gamelan nepi ka lemur meuni tohaga kieu. Saan boga hajat teh? Raja atawa sudagar beunghar? Can aya di lemur manu model kieu ye? Cek Pak RT haharebosan ka Bah Jilun. Ari Bah Jilun unggut-unggutan da sarua ngarasa kataji. Beda deui jeung ading nu harita teu nempo kana panggung tapi gawena teh rarat-reret kakenca jeung kakatuhu nempoan nyinining sugan aya di dinya. Barang ret kana jajaran para onangan ading meuni calawak bakat ku kaget. Sabab nempo nyinining geus ganti pakean leuwih ginding jeung tambah geulis keur diuk dina kursi ngareneng jeung hiji jajaka nu kacida gandangna. Kasep jeung semu cahayaan barang diteges-teges tetela lalakina teh Arjuna papakeana geus ganti malah leuwih gagah. Edas tetela nyinining kabanang ku eta. Alah, kumaha nyokotna nya? Ayeuna mah kalah geus mimilu ka tengah riungan. Jadi tamu agung nu dihormat-hormat. Panas hate aing ye, ceuk hate ading bari ngusap dada. Panon melong ka nyinining nu memang geus babarengan jeung Arjuna dina kursi tempat para onangan. Puguh matak pating hareab kana hate ading. Sabab asa direbut kabogo, asa dihina ku pantar Arjuna. Wah, tempo tu dihareup ieu tuh. Titenan para tamu nu ngajajar dina kursi. Cik pa awas-awas mata na sidik atawa henteu kanu keur diuk di ditu tuh. Ceuk ading bari nunjuk ka tempat para onangan. Dengan Noel Bah Jilun nu keur anteng lalajo wayang, malah mangkurip jeung Pak RT kawas nu katenung, marlong bae ka panggung teu inget kana tujuan nu pokok. Ari Bah Jilun sanggeus dibejaan ku ading meuni ngarenyag tuluy ngareret ka tempat para onangan. Breh nepot tamu-tamu nu ngajajar meuni beres, garinding jeung garagah mata kabita. Ku Bah Jilun diteuteub hiji-hiji barang ret ka hiji mojang. Hate Bah Jilun ngalenyap, da manehna ge moal samar. Yen di dinya aya nyinining ngareneng jeung hiji jajaka nu gagah raspan. Hah? Geuning nyinining tamading? Bah Jilun ngomong tarik. Pak RT jeung mangkurip ngajenghok duanana ngareret. Mana bah di mana ayana anak kuring deh? Ceuk mangkurip bari molohok. Manehna samar polah ngadenge kitu asa geumpeur teu puguh. Barang ret ka para onangan hatena meninggal lenyap sabab nempo nyinining nu bangun tumanina. Diuk ngareneng jeung Arjuna jeung deui mata kaget lantaran basa ti heula mah asa eueuh eta teh. Tuh itu mang tuh. Nyinining keur diuk di gawanangan. Disaruakeun jeung onangan para gagaden tuh. Kumaha lamun geus kieu nya? Bah Jilun nunjuk.
kusararea di pelong malah ading ge neuteub salila-lila kawas nu katenung. Teu seubeuh-seubeuh neuteub tepetot nenyo resep nempo nyinining nu ginding kabita nempo jajakan nu gandang. Sirik nu aya para mitra nempo anu pagegeye bangun geget hate panas asa direram tapi teu bisa kumaha tuh para mitra. Oh nya kuring ge nempo ka manehna duh bener teh nyinining. Dan ajan jauh ge sidik jeung moal kasamaran atuh ceuk Pak RT bari colohok. Manehna rada cangcaya kana panon bisi salah nenyo tapi da geus yakin eta teh nyinining moal kasamaran deui. Kumaha tuh Pak RT? Bisa dipapageun atawa moal? Kumaha nyokotna budak teh nya geuning bet aya di hareup tuh. Da kamari mah asa eueuh jajaran eta teh. Da didinya teh poek pisan kamari mah. Ceuk Mang Kurip jiga nu bingung teu kapikir carana mapageun anak. Malah Pak RT jeung Bah Jilun bingung komo ading mah da geus kapok ku Arjuna nu gagah sakti mandraguna. Nya urang papageun we ka ditu paksa ajak balik Mang Kurip. Jawab Bah Jilun. Sok Abah elehkeun heula Arjuna nu gigireunana. Sabab lamun eta teh aya keneh nyinining moal bisa diajak balik. Temal ading kawas nu hayang ngadoja. Kana kawanina Bah Jilun da manehna mah geus apal kana kagagahan Arjuna. Kejing Abah rek mikir heula. Nama ieu mah urang mundur lalaunan, lalajona. Ulah di dieu bising kanyahoan ku Arjuna, urang padami di ditu yuk. Bah Jilun ngajak mundur ka baturna. Malah teu nunggu jawaban tuluy laleumpang ngajauhan panggung, teu malire kana wayang atuh nu tiluan ge teu talangke, tuluy nuturkeun ka Bah Jilun. Para mitra kaum dangu tekung silila Bah Jilun jeung baladna terpi ka hiji tempat. Di dinya mah teu loba jalma malah matayan wani kadinya. Bah Jilun molohok ka nyinining nu masih keneh diuk bangun tumanina. Malah jiga nu poho ka lembur teu inget ka indung bapa. Rek kumaha ieu teh Bah? Naon kudu dipilampah ku urang? Ceuk Pak RT bari neuteub ka Bah Jilun tuluy ngareret ka Mang Kurip. Kieu Pak RT kitu deui kajang ading jeung Mang Kurip. Abah rek nyobaan nyampeurkeun ka nyinining sarta rek ngajak balik ka manehna. Tapi lamun Abah cilaka atawa bobor para kahayuan, teu kudu ditulungan. Caricing we di dieu ngan kudu ngawaskeun ka nyinining. Jeung dia ulah disampeurkeun ka ditu, mending ge intip salilana. Nah kumaha saterusna? Dagoan nepi ka bubaran wayang. Tah kitu we. Keun ieu mah urusan Abah. Ceuk Bah Jilun bari pepetah. Manehna nekad rek nyampeurkeun nyinining, malah marek nekad ngaladenan pangawasa Arjuna, pipikiran buleud rek newak Arjuna sarta rek ngarebut nyinining. Nyai kuring mah satuju bae Bah heug rek didagoan di dieu. Moal baha kana amanati Abah, kuring percaya ka Abah nu geus loba pangalaman. Ceuk Mang Kurip bari neuteub ka anakna nu keur senang-senang. Nya teu naon-naon ari kitu mah. Sok siap-siap nya. Nya sok atuh Bah ka ditu kuring geus satuju. Ceuk Pak RT. Tapi kuring penasaran moal ngantep ka Arjuna yeun najan kamari geus eleh ge. Ah, moal sieun rek dilawan sakali deui mah. Tangtu rek ngabantu ka Abah nu bakal ngalawan ka Arjuna. Tah kitu kuring teh, ceuk ading. Manehna teu nurut ka Bah Jilun sabab Bah Jilun teh dina urusan saemara mah musuh sabab pada mika hayang ka nyinining. Jadi saha-saha nu hasil meunangkeun nyinining eta nu boga hak jadi salakina. Nu matak ading moal cicingeun. Tetep rek ngalawan ka Arjuna hayang ngarebut nyinining ti leungeun Arjuna. Bah Jilun meuni kerung manehna reuwas ngadenge jawaban ti ading nu tegas, bener-bener hayang ngalawan ka Arjuna. Kumaha ari maneh ding? Apaan tadi geus wakca ka Abah yang nyerah rek nyerengkeun ka Abah? Kabinaha yeuna moal nurut kana amanat Abah? Kumaha nu sanyana maneh teh asa teu bubu teh Abah mah? Ceuk Bah Jilun rada heraneun. Tong bingung Bah kuring mah dalin rek ngalawan ka Abah. Lain ngaletak ciluk kieu maksud teh ayeuna mah Abah pek we nyokot nyinining. Keun ku kuring rek dipasrahkeun sarta lamun hasil nyinining jadi milik Abah. Pek wae kawin ari daekeun mah saluju jeung isi saemara. Ngan lamun Abah teu kuat kuring moal cicingeun sakumaha kayang Abah. Rek nyobaan sakali deui ngalawan ka Arjuna. Tak kitu Bah, ceuk ading terang-terangan. Sabab inget keneh kana aturan saemara. Bah Jilun meniru menghap da disangkana mah ading teh geus poho. Malah pangna manehna nyieun aturan kitu sangka nyinining teu beunang ku ading. Datang tu manehna ngalamot curug, tapi ayeuna mah teu bisa naon-naon. Da memang ading boga hak pikeun ngarebut nyinining. Oh
nya kajo nari kitu mah pek wae najan rek kitu rek kieu oge. Tapi ari mangkurip jeung Pak RT mah ulah. Lamun abah jeung ading kasoran ulah gugup cicing we di dieu sing tenang. Talingakeun ka aya Nyinining jeung ka ayana di dieu. Sabab lamun sararea kasoran ka aya Nyinining moal kanyahoan. Pasti bakal hese neanganana tah sakitu. Ceuk Bah Jilun bari pepeta. Jung nangtung rek ngamimitian tandang makalangan rek ngarebut Nyinining ti Arjuna. Mangabahkeun rek dijalankeun amanat teh. Yung atuh geura tewak si Arjuna teh. Rebut anak kuring sing beunang. Ceuk Mangkurip bari ngaliba sedih nempo anakna kitu. Heug Mang, duakeun ku sarereanya. Sangkan hasil nu dimaksud. Bah Jilun mageuhan iket. Leos indit ngajorag ka Arjuna diteuteup ku tiluan bari taki-taki bisi aya kajadian nu teu dipihar. Mangkurip jeung baturna nu duaan teu loba picarita deui. Sedengkeun Bah Jilun tuluy muru ka Nyinining geus hayang ngarebut bebene ti leungeun musuh. Barang jog anjog ka tempat para onangan. Bah Jilun ngabedegan ulak cangkeng panon mureleng ka Arjuna teh. Huntu kakerot nahan amarah puguh we sarerea ngarasa kaget. Asa keung nempo Bah Jilun rek amek, tapi sarerea geteu ngaharu biru jarongjon bae lalajo wayang. Nyaan gagah si Arjuna teh, Kasep jeung Raspati. Tapi wah, aing momoa sieun najan ku Raja Jimul ge. Moal burung ditarajang ku aing masih kabeh rasakeun sia. Nyinining mah bagian aing deuleu. Boro-boro pantar nu kitu patut najan si ading teu boga hak pikeun ngarebut Nyinining. Ceuk hate Bah Jilun bari kakerot nahan amarah. Panon burahai beureum bakat ku amek. Sanggeus ngupat kitu jeleng luncat ka hareupeun Udariu. Atuh meni ngarenya greuwaseun malah aya nu nangtung tuluy mundur. Teu wani ngadeuketan ka Bah Jilun, tapi aya ge nu tetep tenang, teu kapangaruhan ku datangna Bah Jilun. Sedengkeun Nyinining meni ngajenghok sabab teu sangka bet kadatangan ku Bah Jilun anu sakitu gancangna. Kakang, itu aya manusia nu kumawani ngaganggu ka urang. Kedah kumaha tuh teh nya abi mah palaur bisi eta jalma ngamu. Ceuk Nyinining bari noel ka Arjuna. Nu tetep diuk kalayan ayem, teu gugup atawa geumpeur. Sok sumawana ngarasa sieun tenang bangun taya karingrang. Teu kedah hariwang rayi, keun ku kakang urang kebrag sina kabur. Tapi akang hoyong terang na saha eta manusia. Nyai kenal atawa henteu? Na geuning mureleng we ka Nyai. Ceuk Arjuna bari ngareret. Abdi mah kenal pisan eta teh Bah Jilun urang Cibonteng. Masih kene salembur sareng abdi. Nu mawi abdi sieun bisi manehna ngaganggu ka urang, mangkani nuju seueur batur. Kumaha atunya? Keun urang singkahkeun. Arjuna nangtung bari mureleng ka Bah Jilun. Puguh Bah Jilun ge kalaka beuki nafsu lantaran asa dihina ku batur. Serog masang kuda-kuda haok nyentak ka Arjuna bari molotot. Bangsa sia. Kunaon sia maling ka bogoh aing beul sia. Nah, di dia geus beakeun awewe. Dasar lalaki iblis buri kawaningan maling awewe. Kadieukeun sia. Ku aing rek dibawa balik ka lemburna. Sabab eta pamajikan kaula deuleu. Sia mah daya hak pikeun ngawin manehna. Arjuna teu nemalan para mitra jeleng luncat ka Bah Jilun. Hiu cebet nampiling satakertanaga. Kuak Bah Jilun ngagoak bakat ku nyeri. Tuluy muringis bari ngusapan pipi nu peureus jeung nyanyautan. Aduh tobat ampun. Kurang ajar sia bangsat. Bah Jilun tuluy ngalugas bedog. Siuk dihumatkeun kana beheung Arjuna tapi ngan sakilat ditepak ku Arjuna. Celeng bedog Bah Jilun ngacleng kanu jauh. Cereb nancep dina tihang. Ulalajo colohok bengong. Siuk cebet Bah Jilun ditampiling deui. Sakali ieu mah Bah Jilun teh teu kuat nahan ka nyeri. Tuluy ngarumpuyuk, bruk nyuuh bari gegerungan. Antukna ngajoprak teu hudang deui. Sakujur awak leuleus taya tangan pangawasa. Tapi henteu ari kapayahan mangan sukuna bae jadi komper teu bisa nangtung. Waduh, tobat, ampun sia bangsat, ampun. Bah Jilun kukulutus tapi taya nu malire. Malah Arjuna teu loba omong gek diuk dina urut tadi. Nyinining melong ka Bah Jilun bangun anu puaseun pisan. Tapi henteu ngomong tuluy lalajo wayang deui. Cep di dinya jempe jiga teu kungsi aya kajadian naon-naon mung hanya kal waktosna ka Bujang Seep.